Kawintan bubuk palaku lagu pati anak hati gambaran gerak ibu hajat apa hajat silokan ning kehidupan rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran kacarios di kampung Nyengkur sisi gunung toh lajeng hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera ieu iki marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer atuh pare ninggal kasalebakeunana anu galengna rungkaringka doh nuju mejeuna hejo bagedon doh dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek deres sasat ye tempat teh remei ku teureyeun loba ku alal ningali kapalih tongoh kadu picung ku pak nangka ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman doh ieu kampung Tumaritis desa Kena Gorowong anu kasana kawewengkon Madukara Nagara Amarta padumukan Ki Sabda Palon Semar Lurah Kudrapawana wallah iki kalarasan nuju aya ka Sondong Astra Jingadawala hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipika sepuh di kampung hiji jalma anu sabar tur tawakal ieu iki di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh nganukur dijawab ku seuri atuh ku kituna dina hirupna oge istuning hirup cukup Semar Badranaya tutu wong samanea
barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan Doh, leres. katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipu Daya Amarta sampun dumugi dateng ngarsa. Doh. Wah, Mar. Aja kaget, Bar. Wah, ulah kaget, Wah. Naon teh, Jang? Lu kata ini. Naonnya? What? Bar. Tah, Mar. beok itu. Wah, sabun. Tukang tahu meureun. Odol keur bobogohan. Sada ieu, Pak, sada dunungan, Pak. Soranna mah. Saha? Aja kaget, Bar. Uluh. Bapak. Dulu itu Ujang. Sora suruh Juragan Agung, Jang. Gusti Bima. dunungan. Sarang Juragan Gatot Kaca, Pak. Ayana, kirain nyuguhan kunaon, Jang. Naon? Kuncit hayam. Apaan geus dijual? Hor. Dia lagi dijual kan ke Pajasin. Gurame atuh. Gurame nanahaw, ya di Balong Batur. Namun urukan ngabalong mere. Baru kana ngabalong muri situ teh. Digawe bukan boga balong. Sampe atuh rambut karek cem. Mending hirup temen waka boga. Juragan Agung. Rakap lu gawe mah. Amuing. Datan nirantang ngademane pakulingan rana. Pakulingan rana. Semua katuran rawuh nun terima mah cager aya hibar agak nuhun sareng saha agak jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh kan terima mah cager hibar kan nuhun ti abdi ge teu kantun agan semua aturan rawuh dawala terima nora cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu nemeh 2 kali bulan 2 kali geus sakedap subuh kemari aya wengi ageung geus sakedap kumaha pare panen lumawi gagal panen abdi teh bulan 2 hektar teu kaala kuberit sanes banjir sanes naon nya diala we kudu bogana ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semua katuran rawuh nuhun wa damai aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten aturan rawuh lan nuhun bot cager aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semua katuran rawuh nuhun sararehat sadayana wa darama wa istri saya mangga ligi agan ligi
Dawala pingah kusumpingna menak tipu serdaya doh yeun nerah kangan deka anu aya anak nu tapi nonda mengahaturkeun semakaturan rawuh kahujung panjenengan juragan ageng nu juragan anu nuhun kalihna ti eta aya kurewas bate nu bingah disampuran kurewas ari bingahna dinten ieu tiasa tepang kalayan reuasna teh teu aya wartos ti tadina atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak ulah ngariweukeun man ulah ngariweukeun ulah tong ngarepotkeun segala ya abdi ge ngahaturkeun semahaturan rawuh kula juragan ageng hot terima hot ti abdi ge teu kantun agang terima dawala sumuhun ieu teh mun reuwas ulan paingan reset jalmi palih ditu ya ai manawi teh bade nonton Persib kajala karupat nya hiji-hiji hese pisan hayang menang teh geuning oh meuni seset geuningan mo bari jeung di kandang bari di kandang biaya gede aya naon nun aya hal-hal nu bakal ditepikeun mah wa tere hajat deui wa ulang tere hajat mah tere ngakule deui amuing naon ieu teh datangna ka dieu sabenerna aing terek mereka bunga ka si Semar timalan agana tuh beli eta da aya ulan naon duren seneng duren aya gitu kumawi ulan pawi palai meser akang potong era ke sebisi dikepret ke kuaing goblok hayang nurut teh alah hayang menak teh ai kabungahna teh si Arjuna rek kawin mar kulat si Arjuna si Jenet teh kawin ayana iraha itu nur bade naroskeun kaping panginten naroskeun kaping untungnya caut acan dituar kulan geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari karek kecap aduh si Arjuna mar dekawin ka adina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha teh anu lumatak mah datang ka dieu oge bade naroskeun kaping sareng sasina nun
lain badai naon atuh bulan badai nyitak uleman atanapi badai ngadamel saragam Saragam, adik make. badai ngadamel saragam eta we ngadamel saragam lepis Aduh, lepis. akhirnya ka bos bos lepis Laras. Bojong Waru Bojong Waru we. Haji Asep teh Asep Wahyu Nya apa Haji Asep Wahyu? Bukan kadinya we. Apa atanapi badai pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria benar. boh kangge kebutuhan partai besar partai kecil di mana eta di Isro Kaspita teh geuning Al Mubarokah Oh, barokah. nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali Eta teh. Nih, muka cabang dibuka cabang di Jakarta bulan Oh, di aya cabang Tanah Abang Tanah Abang. teu di Tanah Suci Tanah Abang Jeung di tanah DKA. atuh kangge sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar Apa Haji Gumelar Di soreang. ke soreang. nya dinya beas pada sabaraton Seueur bukan nya Haji Maman 88. teu acan Mantri Baran Mantri Baran aya. Anu rambutna bodas. bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video shooting Ramayana foto Ramayana foto. nya Kang Dena teh gini di Kang Granada FM Nya, Kang Dena we. nya ngaputna ka Pak Haji Maulana Haji di soreang. Maulana cebek. Upami prayogi lau ka Haji Apo Haji Apo. Haji Mustafa Cikoneng Lamun kendang ka Kang Herdi pakalengan. nyata bilih priyogi sayuranana ka itu ka Haji Acid Haji Acid. Haji Acid. Pangalengan sareng ka nyata ka Pak Haji Herdi Nah, ka Pangalengan Kang Herdi pakalengan. nya bar ulah ieu teh aya kagagalan anu luar biasa bar kagagalan kumaha agan teh dina waktu nasi Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawin si Arjuna ka negara Dwarwati kabesan Dambayang Arum teh dipamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceukna Wah, tenan segala maning. Ari PT datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar nuju dilamar aya saingan man nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa lanceuk panggedena si Mayang Arum kangge saha cenah nyaeta keur adi beuteungna si Burisrawa teh anu idiot geuning Iot. Anu sangkat ini kan. Burisrawa teh adi beuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra Wah. Di Mandaraka. jadi meureun si Kresna teh bingung mar alah eta kinten-kintena kantun naroskeun ka istrina bogoh ka mana kitu da abdi mah yakin kasih Burisrawa madaekeun da berwes Hiji kitu ngomong. ya baku kulinciranana opat teh Aing ngomong tara bentes. eta nyaho ku kulinciranana opat da fungsi nyiaran aing mah Ari sigi kajut ieu. kitu mar kumaha atuh saha nu ditampi nah hati pihak urang atanapi pihak Gusti Prabu Baladewa ieu duanana can ditarima teu acan
matak diayakeun sayembara naon sayembara gelut abdi kahareupeun lah gelut jeung saha kinten-kinten aya nyaho sayembara naon aga sayembara anak ieu heug cenah Mayang Arum dek dikawin tong boro ku Burisrawa tong boro ku Arjuna. Sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Munut naon nun? Munut naon? Rupa-rupa mar. Allah. Mio Lain. Bebe Lain. Naon Blackberry oh nya Blackberry lain kararitu Loba pamentana teh mah. sumuhun munut naon nun? Naon teh nu dipunutna teh kulan? Kue tongkol. Punya ya kue pinang we sih goblok. Ayo pinang. Pinang dawuh kue kompong Jauh-jauh kana kue aja ya teh. Kue mau bolu atuh. tawa mari Pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki ta ieu bingung aing ieu da saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum Uluh. Kare pangapitna teh. ieu Allah. Allah saan sarupa jeung dudungan Anu sarupi sareng Juragan Arjuna mah abdi we kan tur ngangge mahkota. jauh Dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga. Oh, lanjak lain jiga Arjuna. jika naon Jiga jengkol. Arok siapa ini? jika jengkol tewek Atuh anu sarupi sareng Mayang Arum da eta teh hideung santen pun bapa we nya. da hideung nama teh Kantun ngangewig. Sarupa geura jeung penguin. Yang ngepret teh aing teh. kawas lain kakolat Mung sakitu pamunutna teh nun. aya deui Alah, munut naon deui wae ulah. Palai dirapalan di Jalak Harupat. lain oh da batur mah di Mekah ieu di lapang bola nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya. Dulu itu hujan. Allah Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lah. Aya oge Gedeng Permoni ya. aya ge kalau tukang hias atuh teh mah Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu aing ka Karangadenge. Di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya? Di Soreang teh aya nya. aya atuh dari tukang hias Duka di Cimareme. Taros kene ke Kang Oman. kakang oman we teruskeun Tukang hias tapi gedeg gitu. Gedeng. gedeng nu gedeng mah loba Dua ta. Mung sakitu. Loba. Seueur wa. Awewe matre. Lain matre kapan tih dengekeun kronologisna. Eta teh apaan aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh.
jadi disaemarakeun. Oh bener-bener iya mah teu nyaho kana awal pembicaraan. Aya deui mah nyaeta dina oleng panganten teh dina pelaminan teh hayang dibawakeun kepat ke si Badaru, kepat ajaib, kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Jadi meureun dina oleng panganten tenggina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang bayungnya kudu aya kepat anu bisa ngaleungitkeun harudang nyata kepat ke si Badaru, kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Alah pantasnya gigireun panganten ke Jakatuhu kepat gede kepat ke si Badaru tapi tanpa dikepatkeun ku jelema ngiplik ku sorangan gampang atuh miwarang ucing manya ucing bisa ngiplikeun mah make manya atuh make akal nya ucingna ku jelema si ucing teh talian buntutna talikeun kana kepat. Ada mau ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Apa teh daek cicing? Ejak-ejakan. Da panas bayangkeun ku sia. Ejak-ejakan pasti. Tah ku ajeret-ajeretan teh meureunna kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Heuh eneuk-eneukan mungkul moal ngiplik. Teu bae. Aya deui nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000 emas papajangan emas kacanakna teh ku jalma 1000 ye lu sabaraha gram nyeun lain gram deui tah mah ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram aya 50 kilo kabawana ieu mah 50 kali loba pisan dola 50 kali 1000 sabaraha 70 genep tuh loba pisan liar ngitungna 10 ton pintar sih da urang ngitungna oh seta gitu mah uluh deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu sing beledugna teh di awang-awang bari jeung nemongkeun sahaya wah kubur satan uluh berat atuh yang di mana ayana dipindah ke eueuh bedil karantaka ye yeah. Jadi di sadana teh di awang-awang di luhur upami bedil di sadana dina bujur mah gampang lah karingan hui boleh 30 urang jelema teh paraban ku hui sumogoa hui boleh deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta gamelan tanpa ditakol ku panayagan tapi disada sorangan hayang aing gamelan gitu lah moal loba panayagan meureunna peralatannya unggul yang teu kudu mere rokok heeh kena gamelan tanpa ditakol ku panayagan iya yeah. Nah tong nitah panayagan ditah we tukang suuk da lain panayagan teh mah nitah we kapan tadi oge meureun ulah ditakol ku panayagan ngan nakol wungkul moal ngalagu
kan bae bejakeun memang boleh gitu. Bejakeun lagu buhun gitu. Dina waktuna oleh panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun numpak kareta emas kareta pidarom digusur teh lain ku kuda tapi ku buta gede uluh ngadamal we kareta ngadama kareta pulan di Brom bejakeun teh emas gitu. Nya kapan hayang digusur teh ku buta gede. Tatangga abdi aya nu lolong. Eta teh buta geus sok. Eta mah buta teu nenyo, ieu mah gede di butana, eta ge gede ngan kanyutna. Deui man. Dina waktuna oleh panganten teh hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas. Monyet bodas dina arak-arakan teh. Aya oge monyet hideung. Mana? Bodas ieu mah, nya bodasna karek beungeutna. Moal teh ka bapana. Sia teh kasahat teh ka monyet. Di mana sia geus nanya monyet bodas beungeutna? Nya urang neangan. Da ka aing teh setan sia teh. Da moal teh ka uwa. Atawa si Uti akang. Deui hayang dibawakeun muning 100 jalu wungkul. Muning 100 jalu wungkul. Tapi sametuur ka handap barodas sukuna. Aya oge muning karek bodas beungeutna. Jeung can tanukan deui. Kasaha teh? Ka muning. Ai bapak muning lain. Lain heuh tong amek. Kami mah kamuning. Awas ya geus eueuh dunungan Pak. Aing diancam. Aya bade sudut tepunukna. Tak kitu man. Kitu jadi bingung. Tak datangna ka dieu teh aing terek neangan ngan teu nyaho di mana ayana. Bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi asan. Jar meneng-meneng Gusti patengah timira. Patengah timira. Semar Padrana yang ngahuleng ngaraga menang. Aya anak. Di mana ayana jang? Kuping acan tua. Sami jisim abdi henteu terang duka di mana. Nguping oge nembe kaula nun pangresa juragan. Ya lamun teu apal barengan aing. Milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul. Aing sumpah. Lukut naon nagara wilubuk hideung jadi bodas. Dada antal kana bumi buluan belut jang-jangan orai. Can pangih aing mawa kamulang. Uluh. Bika kitu eta kadulur-dulur teh kawin bika kitu. Sabilulungan anak Pandawa teh eta. Eta ngarojongna teh kabeh. Tah turutan. Lain jeung dulur. Nah, ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mupuas. Jeung kalah bogoh deui. Ka majikan lanceuk teh sia mah. Deui, batur mah sini rojong, sini duku.
jadi apa man henteu nun what nah maneh apa teu bujeng bulan bujeng hinga ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abdi teh ulah hari maneh apa dah abdi ulah iya apa cucungin siapa teh apa naon teh kade ulah heureuy lalawara teh kitu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol lalawara nya hoti mana sia teh dawala ulah karep sia ai sia apa teh apa naon keun apa we uleuh lalawara teh sia teh hayang dijejak sia mah lalawara teh pindah sia pindah kodaran ya ganti ayeuna keneh dumanda yang apal teh sae ulah hayang ditetek cingirna we sia teh punten atuh kapengkeran cing tanggung jawab sia tah eta deuleu sangat sungut teh sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut nu mata kula saomong-omongna deuleu ulah lalawara balik semaka pihatur diuk punten kapeng sok ti ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah potongkeun ngan jujungikna geura dawala ulah hampura ieu lain banyo lamun maneh banyo tingalikeun memalana tah ceuk teh oge sia doraka doraka ti aing teh lamun heureuy si dipaehan wae ayeuna we paehanana ka cuman da moal apal moal bari oge ya pasti mah apaleun nya kan kadunya teh heula keneh aing nya aing teh nyaho sia nyaho sanajan atuh da akapangeulana panaik pangalaman mah beda-beda lupa pengalaman hirup dina sia teh heula aing bieu nyaritakeun teu ieu ceulit teu ieu panon aing nyaritakeun apa sumuhun bener siapa hantenan kula eueuh lalawara sia ceuk aing oge kodaran sia eta ku nyanyahoanan lain naon lamun maneh apa di mana ayeuna ai di mana mah duka kula iya sok sia ngomong sia dolos di korong dan cek abdi oge totongkeun ngajagan dengkul ka nya ngomong sia atuh da teh tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah jawab di mana mah duka ai bieu nyaritakeun apa naonana sia teh abdi mah apa teh kanu apaleun oh jadi aya nu apaleun aya kulan saha aya di dieu lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok teh nyokeun aing mah sia nya ge sia hareupeun bapak ku aing hareupeun dudungan ku aing dari penci kuriling sia paket kesieun ya bedog di abdi gan ya bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek jurig sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang naik irung segede emer jadi aya nu apaleun persis lamun teu ngaku tengeulan kuagan alah ya yang ngisi nge kita ieu sok luas si monyong mah teh teuing sia eta mah nyilakakeun baturna teh
luas itu benar. Di mana jelemana? Terkedah di pilarian aya di dia kan tunyalukan. Ada masih kakak. Jangan hati itu. Wala mana yang udut. Lah. Tebeki udut. Geus eureun. Cete, dola. Dewek boga cengcelengan, dola. Bisa rek dipurak. Geus 7 kali 5.000 euy. Di usiana ge. Cengcelengan. Gara sok 7 kali 5.000 sabalah dola. Oh 1,5 juta meureun. Oh iya, heeh. Mau dibikeun ah. Lebar gede mah bener. Eta ngadege juta. Gede teuing bener. Lebar. Ngadege juta na bener teh. Bisi gareng disumputkeun yang celengan ge euy. Sumputkeun di mana? Ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh sejuta setengah. Leuwih bisa jadi ya. Leungit ketang cengcelengan lagi euy. Saha nu apaleun ulah? Nu apaleun? Lah. Pun bapak ulah. Uluh. Tah, nya. Nu apaleun teh ieu tah. Yakeun antep jadi kakeyak euy. Ngendoraka cenah wala teh. Biasa gemplong. Bapak maneh apaleun ulah? Sumun. Tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan. Paksa. Aisyah, naon sia teh? Tong disumput-sumput ya teh dunjungan teu bingung. Mun teu beunang dipaksa dijeburkeun ka cai. Lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai. Cuman aki-aki kitu mah nyumputkeun ilmu. Ramani mah tak hideung kitu teh. Kok Bener eta teh wala. Sing jeger. Kumaha dongengna? Ai dongengna mah kapungkur. teh berbudak. Abdi wangsul ngarona aya nu gegelenengan. Si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan di kamar. Ya, si eta mah tega ngintip kolot. Murukana moal doraka hese ngara syarat kata dieu. Apa kuy? Ai gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor. Bari muka kitab Gigireun ucing nya digigireunna ucing. Tuluy. Ma cenah ieu tingali tah ieu buku ieu. Buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun. situs Tah ieu cenah tah anu kapuping teh tadi diagan. Naon abdi ge inget. Make jeung aya kereta emas, kereta binarom. Aya papajangan emas. Aya muning. ya muning eta teh kacarioskeun Tak kitu. Tah saur pun bapak teh harita waktu sareng emak, tah ieu teh cenah di mana dunungan urang. Bade diistrenan nikah. Iya urang pake gitu oge lamun dipunut. Bener sia. Iraha teh sia teh tong sok kitu. Aya meureun 30 tahun ka tukang mah. dunungan keur bingung Bener da wala. Mar. Ulah Yan. laras nur. Da wala. Nuhun da wala. Sawangsuna kula. Kadeler sia ini. Sokot hayang naon maneh motor. Mio, wah beres kalau nya kapungkur. Abi ge pahlawan keberangan aya wae aya wae pahlawan kaberangannya. heeh diungah kampung Cokot teh wala kitu we geun ku dewek ah.
kreditna Oh. lain ngeredit pamere apa sih mah teu bisa ngerem Kita bisa ngerem juga. Nuhun lah, Bar. Di mana, Bar? enggak saurkeun nah. Saurkeun, abatos kan. Nah, sia teh tong sia teh sok buru-buru. Mangga. Eta teh teh teh. Oh, kuring mah kieu pisan atuh ngadenge. Yang penting ekses teh. Da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu nya. Wah, tak karun teh. Oh. Tah di Gunung Tilu aya. Ya. Kabangsa situs-situs teh benerna mah. Iya, neangan tah geras nu ngajagan teh toha gitu. Bar. Pulang? Di mana, Bar? Wah, di mana, Wah? Leisuri. Mangga. Aidi priyogikeun maksud. Eta aya tukang hias teh saha, Wah? Oh, Mar. Lat Tukang hias teh saha? Cing tukang hias warga. moal aya di dunya maksud eta teh tukang ngahiasan widadari. Gede. Mun ayeuna mah tukang hias selebritis. Widadari. Sumuhun. Waduh, kumaha aing nitahna ka dewa. Atau ku agan di piwarang nama. Usaha Sawios ku abdi. ku si Semar dewa dipenta di titah. Sumuhun. Dijemput ku aing. Entong kene cenah hari ini sorangan. Wah, aya kitu. Cenah arangkat. Aduh sina. Tukang hias Dewi Gedeng Patalodaya teh tukang hiasan widadari. Sumuhun. Alah, selebriti sungkul atuh. Wah, nyok gua. Masih ada nu ngahiasan dewek sele cau. Agak kadang dora dihiaskeun tuh. Eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten. Saha anu sarupa jeung si Arjuna? Dewa Kamajaya. Dewa Kamajaya. Sumuhun. Ieu Anya bapak. kumaha nitahna aing ka dewa. Sawios puji si abdi urang piwarang. Sawios puji si abdi urang titah. Teu diongkosan oge sumping nyalira gerak teh. Aya kitu. Waduh. Pangaruh daya kitu kalau Aya tanu sarupa jeung si Maya Karum. Garwana nyaeta Dewi Ratih. Dewi Rati. Nyon bapak mah kawawuhanana. Wah, lain gaul nama bener kaluhur. Oh. Gaul nama kaluhur. Gaul karuhurna bapak mah deuleu. Percaya. Eta kapet ke si Badaru kapet anu tanpa dikapetkeun ku jalma. Sagala rupi anu diperyogikeun ku agan di sawarga ayana. Sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna. Waduh, Wah, nuhun, Wah. Nuhun, Wah. Gamelan, non teh Gamelan. Gamelan Silokananta teh sareng si Nena Dewi Saroni. Saroni nu geulis. Ah beunana anu rek kaul. Iya. Cucut. Cucu Ari Saputra. Dewi Cucu Setiawati Arif. Ari kapet ke si Badaru bedil karantaka. Di ditu di sawarga. Mung aya anu misah. Di mana? Ta eta mah anu misah teh kareta Binarom. Kareta emas. Kareta emas. Di mana?
tak eta mah sanes ti sawarga eta mah diwaringin pitu. Waringin pitu. Aya tangkat saringin ngajajar 7. Tak eta cirina. Di mana? Palih kiduleun Tegaramat Kapanasan. Kapalih wetan Tegaramat Kapanasan tah eta waringin pitu di dinya. Tete nemrak. Henteu moal nemrak seun aya nu ngajagana. Saha? Kalawin Sagmi we tepangan. Ada eta anu gageugeunan teh. Makhluk nu kararitu we. Makhluk nu parorenges. Moal katingali ngamenak. Biasa we karuleuheu. Ya karuleuheu we. Kos budak eta we, budak angon. Padahal eta teh jalmi penting wungkul. Ngan teu katawis. Keun bae lamun ku aing dicokot. Ku agan cenah. Kumaha cara mangihkeunana? Pang penang oge tepangan we api-api ameng kaynya penak taroskeun pentak we. Saur jisim abdi we kitu. Ya. Cek Semar gitu. Sumuhun. Nuhun man. Martoskeun cek abdi gitu. Sabok sia we. Saboknya. Obo pangaruh ka Kang mah. Cek Haji Semar Suteja. Lah Purmio teh kaing teh mere. Tara perhatikeun. Wios abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh. Tulis pangajeng-ajeng. Pokona mah di Arulem CS abdi. Wah, Ya. beres nama. Tah papajangan mah di Kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Bali Merkucukona ka Kaindran teubi. Sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa. Apana eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 Sumuhun. tapi Gatot Kaca rek kaul nik dibawa ku sorangan. Uluh. Mangga iker sama. Kumaha kaula ka sawargana? Sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga. Agan mah tiasa bebas ka sawarga, sahan teu uninga ka agan margi, agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu pemberontakna teh Sinaga Percona kapungkur. Pas aya jasa, Leres. aya tulisan ini. Tah, lamun munding mah cokot ku si lain. Di mana aja teh? Di Tegaramat Kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima. Tah, ti waringin pitu teh ngetat tadi dinya aya Tegalan. Pangihan anu ngangona si Dadung Dawuh. Munding na 100. Kumaha ceuk abdi teh? Pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuh ceuk dewek begitu. Ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu. Sabaraha ratus tahun Bapak eta nyimpen munding di dinya. Aya meureun kana 300 tahun mah. Sabaraha hiji 100. Atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna. Da jalung wungkul kabeh oge. Amuing, Teu gablek pucu si aki-aki. urang mah make bikang atunya. Na teh nyaho ekonomi. 300 tahun baru terjadi. Coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50, jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna. Bari Bulegugna kerting otak udang. 300 tahun. Lain munding samaneh aja. Nah, aki-aki nyiksa teh. Dan normal munding oge hayang kieu. Ya dan. Sarua dah. Daya nyawaan atuh. Munding Kan wae munding oge mun da jelema. Kurang ajar. Daya nyawaan. Sukuna barodas yang, barodas sukuna. Sok pangihan. Hai abdi, heuh si laing. Siap atuh kitu Bapak. Lah, naon jabat munding euy.
ah ngan hanya kawe bu eta bapakna beliau kahayangnya 100 muning ayeuna muning sabaraha euy muning nya kana 10 juta we hiji 10 juta 10 juta kali 100 sabaraha 100 juta lah naon 10 juta kali 100 genep 130 wah gede euy sia masa dijawab we saya dijawab saya teh make bae beuh gede lamun gitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro senadyan bangsajin senadyan sakti mandraguna aku horata wedine aku tak lumampa segi wilujeng ulah wah beres we sawieu sareng abdi we gan ya lah naon pangampikeun lebueuk bantur mah nah atuh bueuk mah antep we cenah ngencar yes ulah khawatir nah nyaah aing mah ka bueuk teh resep nempo beungeutna jika saga asa nempo potongan asa nempo si eutik keurnya resep ceuleuleukna cureuleuk sok resep kandelekna eta resep bueuk dewek mengelea panggil jeung aing teh resep dikasih Oh, peut Allah. dikasih peut ini kainderan sokot papajangan tepindo dama pada lumampa mar air rek tepungan dewa mangga sareng we sareng sisi abdi mah bade langsung ngapelesat ka sawarga Maniloka bade dedeuheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna ya nuhun man mar pot lah tuturkeun ai geuning nyokot muning mah wetanen waringin pitu sae tuturkeun wah moal katuturkeun dasara mangga we agad dipayun karena bari jajan temen jelema teh manja deui aku selalu bangga Gatot kaca kaul ka paman Arjuna sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wa mangga tilangkung agak dewek meureun dek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng dewek menang tugas dadakan we ya pak bikin ngapikeun heula ayam manuk entong sok aja soang tuh soang di mana sih teh soang saha urang ngapikeun ya dan ini tuh Raden Gatot Kaca bunga-bunga ngang bunga amarwata suta dina manana doh ieu ge kalayan gilik pikeun lumampah ka kaindran moal muli heula ka amarta nyaeta bade nyanak papajangan emas pelaminan bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Mayang Arum doh ieu ge watek wantos Raden Gatot Kaca tutuwung samanea Jempoan
jamone kuning wae ya mah jamu Pak Haji Adang pada jamu jambu alas jamone kuning wis lawas ketemu maning ya mas aya jamu naon ketemu maning wae Pak Haji Erwin Pak Haji Dodi jambu jambu palimanan wae Mas Haji Pepe Bade Pepen jamu jambu alas palimanan wis lawas kula kumbaran aduh Pak Guru aman Mas Barang kula kidangan Bade Cibaban Bade jamu ngelebur dicampur iwak pinang campur daging dicampur daging Kang Herdi suka lebur tadi abu tinimbang dijajah maning aduh Mas Cece Mas Wandi dijajah maning Pak Haji Asep Wahyu Bade jamu ulo-ulang ulo kisi aduh wong kutawaringin ulo kibuk diterima Pak Haji Asin Kang Dudung Kadapak pada jamu aduh Mas BI belum panas dipangan kau hati panas digawe owong kembang biru kembang witarang kula melu bagian sengsara bang aduh Mas Cece Mas Ari Mas Bima aduh ampun Bali Bade jamu Surabaya berupa-rupa baik Mas Dedi sapu tangan jatuh di lumpur aduh ampun suruh lupa kunjung lupa sebentar di waktu tidur aduh ampun Pak Atta Haji Si Sarpati Islilin Haji Asep Wahyu tidak menangkan kita di damang di sipatian sup isi iya
sok isinku sadayana rumau di pasisian palit podang pasi pepe di pasisian dari renda berem eta renda hidung renda gayas tegeningan nanggan sulam tangan hari bagi abang eta bagi ninang bagi lawas bagi lawas sok kadang-kadang hari bongan bangkong eta bongan bangkong kacil dimandikan geningan nanggan dimandikan bohong ka abdi jadi jadikan geningan abah dijadikan Agung Bapak wete sami rempe gotonge rempe sami pang-pang sekar mekaring galike andele pandan banglus lampahipun Raden Gatotkaca Bima doh Semar Astra jinga dawala budal katauran titu maritis yekin bunga-bunga ngambunga marwata sutatina manahna margi anu dipilarian teh geningan deket-deket anak talus Semar Badranaya anu ngarahasiakeun buka rahasia yen terus anu ngajaga harta-harta bana warisan tiluluhur teh geuning Semar Badranaya atuh kok kituna Semar langsung ngadeus ka Otipati Jagatnata doh ieu sakura anu diperdih ku Kresna sadayana ku Otipati dicumponan diantawisna Dewa Kamajaya pikeun jadi pangapit panganten sareng Dewi Rati ieu gamelan Silokananta kembang 100 rupa Bedia Karantaka gamelan Silokananta sakura anu diperdih teu aya anu dikorekeun ku para dewa ti sawarga tuna lampah eta kacarios diwaringin pitung doh ieu memang aya hiji leuweung
memeh lebet kaleuweung teh aya tangka caringin 7 Deres. ngajajar Ieu ge. eta ciri supaya jama ulah anu kagunganana ulah linglung milarian. Aduh. Aya Padahal di dieu teh aya emas. harta karun. Nyaeta mangrupakeun kareta Doh. Ieu ge. kareta binarom. Kukituna barakasakan jin anu ngajagana. Deres. Anu dina danget ayeuna kararempa merbayaksa. Nyaeta tetia kalawin sagni. Kararumpul euy. Kula. Aya badami keuneun. Kalau mampat tindakan dengan pun waladan ada. Nggak hancur di bawah waktu, Bang. Kita di mari teh. Ayo kau teh. Meni hohoak atuh. Ngomong teh meni hohoak. Awas lu egang. Aya naon Gusti, tenang. Menit Indonesia kena petokan siapa? Kumaha inge atuh. Diuk. Eden jengor wae. Saya pikir saya naon Gusti. Tenang. Nyari padulungan teh ka suama kapekan. Nyari padulungan teh ka suama kapekan. Lain-lain terjadi. Eta lupa. Ngacurikeun semua fakta Gusti. Aya naon itu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang, goblok. Kenang naon? Kenang pencak. Tenang. Tenang. Ulah guru kusuk. Naon keur main lang layangan? Benang eta mah teh mah tenang, tenang. Apa? Aya naon kelanan. Hah? Kelanan tenang heula. Oh, Naon nya? Sia diuk. Hah? Diuk. Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot beleguk. Hah? Diuk. Naon panyawatna? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Hah? Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikubur teh teh? Teu maot anjing. Nah, ieu mana amak-amakan? Teu maot. Heuh, naon panyawatna? Aya kene. Liper. Coba si eta mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Nyaho aing oge penyakit mah. Asal deh. Ieu mah daun nu maot, kututut.
teu kudu make jeung biaya asa daek newak ngan newakna ulah dibom kari nyokot eueuh nu maot goblok eueuh nu maot heuh ku tutut kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun da eta mah kari nyokot eueuh nu maot goblok kari nyokot ulah dikepung ngalah tutut mah bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh teh ku sorangan kari nyokot ada eueuh nu maot heuh ku tutut sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk diuk ku tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung dewak hayam jadi maot teh lipernya geus teu maot da ku tutut geus diuk oh atuh pantes sia mah nepi ka maot ku tai mah acing kabina-bina teuing sia teh diuk di tukang atuh di tukang di tukang please sit behind wow please sit behind no belakang antri sorry tutut teh aja Ibu Hajar Adin sanajan lian sacapet ngenin lian sacapet penasaran ingkang
roti suka sudi sakit marah Suki Muki denawa samia merbayaksa bendera kingkang merbayaksa wonten ing waringin pitu detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di waringin pitu siap ka harareun aya badamikeun lain ngahajurkeun si Mbah Baktos nuhun pututut lain kumaha kadeng pututut kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk pututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu naon-naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieu keun
nyanyi nak gua abdi naon mana bisa nyanyi gitu sakedik percanda kumaha nyanyina hei seniman kututut setenah pakai ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge murid saeutik biasa kadenge murid teh awar-awar kadumpak kada cerita penting tadi aing ngimpi naon Gusti ngimpi naon ngimpi naon Muni cewek werjil hari-hari ngimpi karageragan bulan Syapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Syapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Syapasi di dia ge asuk aja Allahu Akbar dah air rag-ragna teh kana lahunan kagede dulu malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Syapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte nikeleuh teh ka si ieu ye ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon ditempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun atena pisarida teh bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut aya ke kota naik dina istimewa duduk di muka tek nong dok tek nong bina-bina teuing sia teh boga ada kuat dari kana roces banyak sia kudu ku keong tutus umpama nega kaya ya anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi ke kahareup aing naik darajat bisi naik pangkat mangih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud diu awak buta diri tereuhing reseksi benar tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun tapak boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir aya tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia geus adi mah dugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat gini sto salat teh abdi tusukan aya nu mere beas da eueuh saya menaka kalau saya yang ya mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas dulu nya naon maksudna ya eueuh tugas di dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat naon maksudna diadegkeun itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower
jelik tower salap dalam 180 derajat sanggeusna diadegen tower panteu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu ka Bogo jauh bisi boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi apa itu bingung kali turun tina janela tatangana mereka pokoknya tetep boga ka Bogo goreng patut rupana teh meniru syak disaper ku si ayah nu kitu udah klip ngaranna gitu ya wayahna sarareaja bisi aing ka bisi ieu mah bisi menang tugas deui ninggalkeun ieu tempat teh tuluykeun sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngansik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh aya pusi daun tingali aya jelema kade jangkung gede pusi aya jelema aling-aling nyingkah Sampurasun rampes kusi kade sia api-api teh nyaho lamun nanyakeun harta kakayaan di tempat mangga kusi datan niratang ademan ewo pagulingan datang nira angat teman ewo pagulingan olo posisi aya jelema jangkung gede kitu gusi wow urut teh segenep kali madaharna teh saha Sampurasun ini suarana gede nepi ka handaruan kitu ho rampes saha sampean Bima wiwa aya nyaho adana we ini nama deh pikiran teh ngaranna Bima aya dina kateranganna teh Gusti Bima unjila ilaika wa ma Bima saking ngendimu aku saking amarna oh sami sareng abdi saking kubutuh abdi saking pakasaban saking munggul pawenang saking munggul pawenang oh tikaler aja ya ngaranna Bima dek naon ka dieu dek nanyakeun aing ngaran Winsagni dan mana ngaran Winsagni dan mana kadunungan aing teu make tilam padahal mun nek ini teh teh mawa sama atuh sia teh mun teu ditilaman ngaran Winsagni nu diteangan can apanya asan tah ieu Winsagni sampean kenalkeun nuhun Bima
Winsagni abdi ngenakeun sahada Amir pondok we si eta mah Amir Amir wungkul Amir ya roba Aramir Amin Amin eta mah atuh sia teh didengeh henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh jadi anjeun teh dengan kaula rek naon anu nyaka kareta binarom saha hah anu nyaka kareta binarom Winsagni nya ke kereta binarom naon tong api-api sabab dia tempat aya pusaka aya kareta emas aya harta karun kareta jadi aku tak gowo kereta binarom dek mawa kereta binarom ujung mawa usia nyewa naon dek mawa kereta binarom ya keur naon pikeun tatua kerami hatiku Dewi si Jenet wah eta jora bisa sih wo ieu aku wo jadi deh tapi keadaruan pikeun kawin adi anjeun ngaranna Jenet jadi eta kareta rek dipake maksudna naon dek nyewa lain pokoknya nyokot we kereta binarom dek ngarenta lain kareta dek dibawa lain dek dari sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamannya maka jeung dek nyokot teh ari aing nu nungguanana aing macan nenyok acan bari tahun-tahun teh hah ieu kareta binarom teh tong borong make jeung di injem atawa dibawa disewakeun ge moal ya disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kereta binarom atuh lamun kitu mah meureun aja derek maok lamun maok walaupun ajeun keur dipaok eta maok karana ieu marek dicokot bebeja aing teh dicokot emang namanya nu boga aing mah nu boga da lain tak geuning nganaonan aing lain nu gablegna mah dibabuk sia koe ulah tenun maneh Bim iya wayahna balik deui Bim cinyaah kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun ayo balik aku tak paksa dipikeun nuhun teu dipikeun paksa teu dipikeun dipaksa ngamuk aing di ngamuk emangna aing teh tunggul dek main paksa wae sia ulah kitu ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia teh anu diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan ulah nempo aing buta tapi aya rasana sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh Bim sholatullah salamullah eta mah nyanyi ai sholatullah salamullah nya nama sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat ai rasa teh departemen teh Muhammad ngerti sampean heh pokona dek dibawa ku aing teh dipikeun di pasar bisi riributan aku ora tahu dide
waduh tapi kaburu gua gitu. mau kejeng nyari cakeun muasieun nungtun Raja Wisuna sampean Bima Yen pucuk digirang. yen pucuk digirang balik bisa aing balik tapi kudu mawa ka Tabinarom jadi gelut sawios ku abdi Gusti lain sawios aing moal kuat di ditu jaga di tukang bisi aya nu moblos bisi mawa batur kumaha apa kon wani marang aku ora wani teh ngapa kulanang belanang Aji Mulati Tegah Kadijaya ya kasapu kurang tatu adu tu hampar 3 bener dia maju aja kaget baca Wah, buat seueuh tuh. Hello. Kaduhung digabruk di tukang ai sulusup teh sikuna meuninya cem kana hulu pisan angen. Tengah-tengah aku gua. Sarua jeung aing. Oh, itu kan? Dulu aing bos. Dulu itu aya cikur ka dieu. Dibanting sangkol ku aing. Bima, dek maksa aja. Popona dipikeun nuhun teh dipikeun sia nepi ka mana gelut jeung aing. Tomboro hingga gelut jam-jaman aing. Sanajan saminggu moal mundur aing. Ya, cetek saminggu. Sabulan aing moal ngejat. 2 bulan aing moal ngejat. Setahun aing sok. Moal mundur. 5 tahun aing. Menimbung eleh. 10 tahun aing. 15 tahun aing. 20 aing sok sia. Lamun diparengkeun panjang umur satutup dunia aing moal mundur gelut. Itu beakeun aing urang. Beakeun. Pagede-gede waduh kanya. Pada ngawaduh kabeh. Alah. Hebat. Tenaga rawon. Wah, bener. Urang sia urang. Alah. Aluh, dulu itu awak bahasa detik. Aing mah hayangnya ka wadukna we cenah. Nah, itu teh. Kumaha ieu teh? Ieu naon ye? Dong pipiluan aja. Cicing ka wajing ka. Cicing dah kudu puguh ieu teh tuh. Alah. Atuh. Direct diu. Keladan. Nepi ka maksa kitu teh aing dek nanyakeun ka sang tukangna. Naon pangna maksa kitu ngandung harti gede kawani kitu teh ngandung harti aya urang dekengna. Jadi titah aing mah pangna wani teh. Dititah ku saha? Nu bogana. Nah saha nu bogana teh? Cing. Cek anu nitipkeun eta harta karun. Wah. Ya eta Semar ngaranna. Huy. Saha? Semar.
dititah ku Semar Bapak aing Semar teh Bapak dewek Semar teh euy berotot Semar kelana Semar nu mana itu Semar lamun anjeun nyaho ka Semar cing kumaha rupana beungeutna bodas tuluy awak hideung jangkung penek make seda sabelah mabuk jadi bodas kuncung ngaranna beungeutna bodas awakna hideung ai lempangna itu tah nyabot teu nyari Asya da bagian abdi teh mah tuh anu akan aing jadi pejabat tong ngebodor bade wakilkeun ka abdi ngewa urusan rakyat dari pejabat aing ngomongna dua yana gede teuing adieu ujang amuy tobat Gusti atuna lain kita tadi anjeun ngomong teh di titah Semar gitu nepi ka jogol eta impian jelas cetre bener itu anakna Semar pandewek teh cepot ieu dawala itu maritis cubah nuhun Gusti kaula bebas tugas ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek geura asup ka belah ditu didinya aya kareta geura sarare we dina kareta keun kaula nu ngagusurna ngantuduhkeun we jalan-jalanna ka mana dibawana ka Amarta sabab dek seserahanna ti Amarta keun bae aing nu ngagusur his moal kakenyangkeun ku kaula pek we cing rineh dina kareta tuduhkeun we jalan-jalanna sok atuh cepot naik moal abdi mah nah bade ngabantun muning Kak, katega syawat-awat. Oh. Kakayaan Bapak maneh teh loba cepot. Luyuh layah. Nah, eta Semar. Nuturkeun sangsara we tiba heula. Padahal loba hartana mah teh. Jeung Semar mah lamun dahar tara nawaran. Dai teuing Semar mah.